bahagia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang deui sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina sonten ieu pribados tos dugi di Kampung Karuhil, Desa Baru Mekar, Kecamatan Parungponteng, Tasikmalaya. Sapertos biasa kangge ningal kaendahan alam oge rumah terpencil nu aya di palihan dieu hayu urang tinggal sasarengan. Nah, sahabat Mojang Desa, menurut informasi di atas bukit ini terdapat 2 rumah. Jadi bagaimana keasrian dan kenyamanannya? Mari kita lihat sama-sama. Lihat teteh dari teteh teteh mah di bumi dia ini asa di dikeun sakana teh iya atau napi sekolah teh terus keluar atau diteraskan kegiatan di bumi batos-batos panjangnya ini teh kawinna mau saperigi teh atau napi atos 2 kieu kawan iwan kita lah kakak pajantan itu mah panjatan ibuna kira kan namina sarang teteh kan Teni sarang teteh Teni satu teteh sarang kemana-mana kali kali mau nambah pesan kemana tak? Nambah pesan mama ketawa teteh ketawa biasaannya diajar tidak kebetulan pengennya tanur kesalahan teteh hoyong nyubian ngarantau gitu ke kota waktu di dia yang mah bungsunya kan satu nuhunnya hapunten di modal sabi. Assalamualaikum.
wargi-wargi sadaya, mau sakitu video kapi hatur di Kampung Karuhil, Desa Baru Mekar, Kecamatan Parung Ponteng, Tasikmalaya. Waktu snap pribados pamit mundur. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.